Kau doyok. Dejak ulin. Tagih cenah di Mang Jack cenah. Awas cenah. Geus dititipkeun ka Mang Ade cenah. Sok ayeuna dibayar mah. Hah? Dibayar mah. Sia, dibayar make naon goblok aing mah teu katitipan duit. Lah terus di saha tuh? Atuh nya teuing tanyakeun ka bener ka Padoyokna samang ngetakeun ka aing. Sia kalau kan nyalakeun ka aing goblok. Nah, pan dititip ka doyok. Tah, jamana? Naon dia? Benar geus dititipkeun. Hah? Duit nu 2 juta geus dititipkeun can. Saha nu nitip duit ka si Kipik? Ai sia satura tuduh kitu. Sia balik ke head. Mana kau galak-galak kita ke si Odin si karunya. Saru nitip duit teh. Goblok. Tong ribut. Nah, aing teh apa naon ujug dicabukan ke goblok teh. Tanyakeun ka si Doyok. Anjing. Aing teh apal teh naon? Ujug digaplokan kieu goblok teh. Doyok. Anjing teh. Aduh.